يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wayan bagi jeung peryogi selayakna sepantasna jeung peryogi naon antas tahdiro yen ngahadirkeun anjeun penting keur urang ngahadirkeun inda kulli nauin dina nalika saban-saban warna saban-saban rupa inda kulli nauin dina nalika saban-saban rupa minat tapakuri dina tapakur nu geus dicaritakeun teh rupa-rupa kayak napakuran nikmat, napakuran naon janji Allah, napakuran ancaman Allah gitu. Ta eta nu dicaritakeun teh rupa-rupa tapakur penting keur urang ngahadirkeun kana naon ngahadirkeunana ma kana perkara yunasibu anu mantesan ieu perkara hu kana itu naon. Contoh napakuran nikmat maka hadirkeun ku urang perkara anu cocok jeung eta kanikmatan. Naon eta perkara anu cocok kanikmatan teh minal ayati tina buktina pirang-pirang ayat. Jadi lamun napakuran naon bae nu dipikiran ku urang kira-kira urang teh apal naonna dalilna gitu. Lamun ieu ayat Quran mana Qur'anna? Oh, bab nikmat yo la in syakartum la azidannakum. Ieu teh naon janji pangeran. Pasti cenah mun urang daek nganuhunkeun kana naon rupa nu ku Allah geus dibikeun, maka pasti bakal ditambah-tambah. Eta ulah ngagibeg. Urang mah da geus dibere naon hek anu menta mikir. Padahal mah pan gitu mun urang daek syukur daek nganuhunkeun kumaha ing nganuhunkeun teh ngagunakeun nikmat ti Allah cocok jeung nu merena dibere panon cocok jeung kahayang nu mere panon dibere ceuli dibere rezeki dibere harta cocok jeung kahayang nu mere harta. Ari Allah resepeuna kumaha ieu lamun boga harta? Oh, dipake nulungan batur. Tah, teh berarti lamun boga banda dipake nulung batur, urang teh ngagunakeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere, pasti bakal ditambah. Oh, hanos dibikeun, oh deh. Urang loba mikir ban kitu, tah berarti masih keneh can buleud keyakinan teh jauh tina buleud. Jadi masih naon dia disebutkan orang teh ngaragukeun ayat Quran teh. Disebutkan urang teh teu iman mah da piraku embung ieu teh. Ari disebutkan iman da buktina geuninganan tingkah laku teu cocok. Piraku iman kitu, piraku yakin kitu gitu. Tah sagala rupa tapakur nu dicaritakeun cocokkeun jeung ayat. Wal akhbari jeung pirang-pirang hadis. Dawuh Kangjeng Nabi wal asari jeung pirang-pirang dauhan sahabat. Asar atau asar teh mana teh qaulus sahabat wa tabi'in. Dauhan sahabat dauhan tabi'in teh dibahasakeunana istilahna asar. Dauhan Allah ayat, dauh Kangjeng Nabi akhbar atau ahadis. Wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun. Dina lebah tapakur aya nu dilarang. Ieu pantrangan ulah ieu cenah ulah ditapakuran ieu mah. At-tapakuro kana mikiran. Kudu ngajauhan anjeun at-tapakuro kana mikiran atawa mikirkeun pidatillahi kana dat Allah. Ulah eta mah mikirkeun kumaha ari Allah teh. Nah boga urang jiga urang boga ceulik kitu pan Allah ge nguping. Maha nguping na oke gitu lain sekedar nguping biasa tapi maha nguping nu bisa naon ngahalangan karena panguping Allah ayo urang apa aya kahalangan ku tempat
kahalangan ku jauh, kahalangan ku waktu, terbatas ceuli teh. Gusti Allah mah ngupingna teu naon, henteu terbatas. Nepi ka nu aya dina hate urang wae oge, ka kuping ku Allah mah gandeng. Kretek-kretek dina hate teh. Ku urang sorangan teu kadeng ya, Pak. Tapi ku Allah mah jelas pisan, tanpa batas. Bahkan nepi ka hareupeun wae oge, Gusti Allah mah tos uninga. Jadi uningana teu aya batasna, ngupingna teu aya batasna, paningalna oge teu aya batasanana. Jadi rek nyumput kumaha we katingali. Sugan di mana ong teh usah sahaya. Moal katingalieun ku Allah bae. Tapi berarti naon urang teh can apa kumaha sifat pangeran. Wasifatihi tegas nama pirang-pirang sifat Allah. Ya artinya nyipatan-nyipatan nu hubunganan jeung dat Allah. Nu kaitanna jeung dat Allah. Ari sifat Rahman Rahim paneta ge sarua jenengan Allah sakaligus nyipatan Allah. Eta mah kurang udah dipikiran Allah teh ulas asih piraku urang teh ulas asih. Kitu ceuk urang teh ye. Allah teh ulas asih piraku rek ngantep urang. Jelema kafir wae ke nu teu daek ibadah teu daek salat wae ke ku Allah teu pegat diri sekian. Ayeuna urang daek salat daek ngaji sagala rupa dibaca. Piraku rek ngaragukeun. Atawa di antara ceuk ulama teh cenah setan bakal datang ka urang ngagoda supaya eta hate urang teh ragu rezeki pi kahareupeun. Kumaha isukan, kumaha sataun kahareup. Ayeuna ge ye upamana ye cing cenah ku urang pikirkeun, urang ayeuna hirup geus sabaraha taun. Mun urang teh nu geus umur 50 tahun ka tukang tah, eta nah teu cukup jadi pikiran urang. Urang wae ayeuna nepi ka kieu, nepi ka umur aya nu geus 50, nu geus 60, nah urang teu dirikian selama 60 tahun ka tukang. Ayeuna tuluy ngaragukeun sabaraha taun poe kat poe isukan jeung saterusna anu leuwih sakedeung tinimbang nu geus kaliwat. Tah eta pan cukup jadi dalil keur urang. Geuning nepi ka ayeuna urang. Aya wae rezeki teh. Aya wae proyek mah gitu. Di mana we jalanna mah? Teu dahar isupan ayeuna bala-bala aya tah. Pan teu katebak di imah mah teh aya naon ieu teh gitu. Ngan meureun eta mah pinter-pinter we. Aya nu era anu cicing nempuan diunggul. Aya nu ka era mah hayo we ngahabekan. Jadi batur era teh jadi kasempetan. Siapa cepat dia seueuh gitu. Da meujeung geus disadiakeun ku Allah teh. Diantep wae. Kudu mikir naon ngajauhan mikiran dat Allah. Min haitsu tatlubu tina sakirana nuntut anjeun. Atawa neangan anjeun mencari-cari anjeun al mahiyata kana hakikatna Allah. Kumaha Allah sabenerna teh tong dipikiran dat pangeran moal kapikiran. Wa taqilu jeung mikiran anjeun. Wa taqilu jeung mikiran anjeun al kaifiyata kana bentuk Allah. Aya kaifiyah di mana saklun. Rupa Allah, bentuk Allah tong dipikiran cenah kitu mah. Barang mustahil da Allah sami jeung urang mata aya sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah teh beda jeung makhlukna gitu. Mata ku sabab beda geus tong dipikiran teuing kumaha. Wa qad ruwiya jeung nyatana diriwayatkeun. Jeung nyatana diriwayatkeun marfu'an barianan hadis marfu. Ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon tapakaru hadis tapakaru anu diriwayatkeun teh tapakaru fi ayatillah wala tapakaru fillah fa innakum lam taqdiruhu haqqa qadri lam taqduruhu qadaro biasa takduru ya takdiru tapakaru kudu mikiran aranjeun kudu napakuran aranjeun pi ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah. Tapak damel Allah. Oh lobapan makhlukna pikiraneun teu kudu jauh-jauh mikiran awak sorangan we. Ieu urang gitu. Ku Allah dibere rasa, kulit bisa ngarasakeun. Kulit ngarasakeunna kawas kitu.
kulit bisa ngarasakeun, letah bisa ngarasakeun, tapi nah nu dirasakeun ku letah jeung nu dirasakeun kulit beda apa gitu. Letah bisa ngarasakeun ngeunah. Terus naon nu bisa ngarasakeun ngeunah teh? Eta kulit anu leutik nu lemut ya. Eta bisa ngarasakeun ngeunah, tapi rasana beda. Nu handap mah bisa ngarasakeun asin, pahit, amis, tapi letah ge bisa. Tapi nu handap bisa ngarasakeun leuwih ngeunah tinimbang dina letah. Kan aneh. Coba heng. Kerenyet. Kerenyet dah. Eta bisa gitu eta. Eta belut leutik teh, belut. Pikiraneun teh cenah. Ayat-ayat Allah wala tafakkaru jeung ulah mikiran aranjeun. Ulah hari ieu mah dipikiran cenah. Pillahi mikiran kana dat Allah. Ya, maf'ul bih na kupi. Mikiran kana datna Allah naon sababna fa innakum dasanya na aranjeun pangna dicarek nama. Fa innakum dasanya na aranjeun sabab aranjeun teh lam takduruhu eta moal mampuh anjeun. Lam takduruhu eta moal mampuh aranjeun hu kana itu tafakkaru bidatillah. Mikirkeun dat Allah moal mampuh cenah. Haqqa qadrihi kalawan sabenerna mampu tafakur. Kalawan sabenerna mampu tafakur pillah. Da sabab otak urang mah ku Allah dibere bisa mikir tapi batnaon jangkauanana terbatas. Jangkauan terbatas. Aya anu naon anu teu kajangkau ku otak. Naon atuh nu digunakeunna hate. Geus otak geus teu kapikiran, hate cukup ku iman, cukup ku percaya, geus cukup sakitu ge. Jika mikiran Kangjeng Nabi Isra Mi'raj, di otakan mah pan lieur zaman baheula kapal can aya. Kapal udara gitu. Tapi geuningan bisa cepet gitu. Oh, maluhuran 7 lapis langit. Pan kurang-kurang nama lamun hate teu digunakeun, naon? Bisa jadi naon? Bisa jadi nganggap bohong. Nganggap bohong lain ge mukjizat atuh. Ari mukjizat teh ajaja yu'jiju ijajan bahwa mukjizun. Mukjizatun ngapeskeun. Perkara nu ngapen nu teu kaharti teu kajangkau ku akal urang. Ari kajangkau keneh lain ge mukjizat atuh. Datang bujeng-bujeng Kangjeng Nabi, mukjizat Kangjeng Nabi. Para aulia Allah nu disebut karamat paneta oge sarua eta teh. Bagian tina mukjizat. Dina harti naon? Teu kaudang ku akal urang. Teu kaotakan. Lain ge karamat, lain ge mukjizat, ari masih keneh otak urang bisa ngajangkau mah. Ngahaja pangna dibikeun ka para nabi nama sabab di mana-mana jelema kurtibang nangkep naon rupa nu kapikiran ku maneh naungkul mah kurang pati naon gitu, kurang pati telep pun urang mah muji kaimanan urang. Tapi lamun dibere nu tek nu teu kaharti ku akal, wah bener itu ka udag ya. Bener di sakti. Pan kitu ge geuning narek ku guru kadukun oge nempona biasa-biasa wae mah. Kuduna ninggalin nu aneh-aneh, nembongkeun keris, burung kering nanti tungtung nanti daya tombolan. Kakak kada, wih bener sakti yo. Nah, diuji gitu. Ailam ta'rifuhu tegas nama moal nyaho aranjeun hu kana itu tafakur billah. Moal nyaho aranjeun hu kana itu tafakur billah. Haqqo ma'rifatihi kalawan sabenerna nyaho kana itu tafakur. Kalawan sabener-benerna ka nyaho. Moal mampu, moal apa di pikiran oge. Ku sabab geus dibejaan ku Kangjeng Nabi moal mampu, keur naon mikiran anu jelas-jelas moal mampu atuh. Nu geus puguh bae. Wal maqalatu sadisata asyarata jeung ari maqalah anu ka-16 an ba'dil hukamai eta tetep nampi ti saware hukama. Naon hukama teh? Tila geus ditafsiran ayil aulia. Hukama teh para wali, ahli hikmah di dieu teh. Atawa ay atibbaul qulub. Dokter kolbu. Anu bisa ngubaran penyakit-penyakit hate urang. Rahimahullah.
Kumaha saur sebagian para aulia, baina yaday taqwa khamsu aqobatin man jawazaha nala taqwa. Baina yaday taqwa eta tetep dihareupeun takwa. Eta tetep dihareupeun takwa, ai amama takwa tegasna mah dihareupeun takwa. Jadi lamun urang hayang takwa teh kudu ngahontal, kudu mun urang mah naon menerjang nu ieu khamsu aqobatin ari 5 pirang-pirang tanjakan. Aya 5 rintangan. Aya masoida tegasna mah pirang-pirang tanjakan. Aya ngaranna ge nanjak atuh berat beda jeung turun. Dibahasakeun tanjakan teh dina pada urang kudu berjuang. Sateka pola sabisa-bisa. Da jelema meunang darajat mutakin teh tina semudah membalikan tangan atuh. Hese gitu. Kunci pertamana kudu naon atuh? Eueuh deui kudu thalabul ilmi, kudu ngaji. Moal aya jelema disebut takwa lamun eueuh ilmuan moal. Sakuma ibadah ngelehkeun batur lain mah ibadah nu pawadulan. Tetep nomor pertama naon kudu naon? Kudu ngaji. Pangna Kangjeng Nabi ngabibita hayo wae ngaji hayo kitu wae kitu teh naon? Sabab sagala rupa darajat-darajat anu ku Allah geus disadiakeun moal aya nu bisa ngaliwatan ngaji. Tetep kudu ngaji heula gitu. Jalur jigana versi meunang teuing eleh. Meunang syukuran berarti. Mana? Man ari sahaja, man anu ari sahaja. Jadi takwa teh kudu ngahontal 10 rintangan 10 tanjakan anu mana saha wae jalma jawaza eta bisa ngaliwatan ieu jalma ha kana itu khamsa aqobat. Saha jalma nu bisa ngaliwatan kana 5 tanjakan eta ayatil kal khamsa tegasna mah kana itu nu 5. Maka naon? Nala takwa, nala tah ngarawatan itu si jalma, ngaraih itu si jalma. Nala tah ngarawatan si jalma at-taqwa kana takwa. Naon ari takwa teh? Sementara di dia ditafsiran heula makna takwa di dia teh wahia tarku muradatin nafsi wa mujanabatu nahilahi. Biasana imtisalu awamirillah wa tinabun nawahi. Ngajalankeun parentah Allah, eta mah jero-jerona mah lamun disedak-sedak kadinya keneh. Ngajalankeun parentah Allah, ngajauhan kana panyarekna, urang sambungkeun jeung ieu. Ari ieu mah takwa teh cenah wahya jeung ari takwa tarku muradatin nafsi, eta ninggalkeun kana pirang-pirang kahayang nafsu. Nu dimaksud ku nafsu ninggalkeun kana pirang-pirang kahayang nafsu. Allah marentahkeun salat, nafsu hayangna naon? Daekeun teu kana salat, dambungeun nafsu teh. Di titah ngaji teu daekeun nafsu mah. Tah lamun urang bisa ngalawan sagala rupa kahayang nafsu, geus aya kana takwa. Ai takwa teh ngajalankeun parentah Allah. Sementara ngajalankeun parentah Allah moal bisa lamun teu dilawan nafsuna. Ya nyambung kadinya. Jadi takwa teh jadi naon ngalawan atau ninggalkeun kana sagala rupa nu dipikahayang ku nafsu dina diri urang. Mungeun nafsu mah hubunganna berlawanan jeung parentah Allah jeung ibadah. Atuh nalika urang bisa ngelawan nafsu, urang teh sarua jeung imtisalu awamirillah. Sarua jeung nurut kana daek ngajalankeun parentah Allah. Wa mujanabatu nahilahi jeung nu disebut takwa teh jeung eta ngajauhan kana larangan Allah. Ngajauhan kana larangan pangeran. Sagala rupa nu dicarek ieu ulah ieu haram jauhan ku urang teh. Jadi teu bisa kur sabelah parentah Allah kurang dijalankeun, ari panyarek Allah kurang teu dijauhan, teu bisa takwa gabungan tina 2 perkara. Naon nu diparentahkeun jalankeun, naon nu dicarek jauhan. Jika urang barang gawe boga dunungan, aya cek dunungan teh, ieu na kudu dikieu nya, disirek naon sapertina teh. Naon nyemprot jukut, aya jukut nanti dina naon, dina galang teh. Pan beda meureun lain semprot jukut jeung semprot pare. Kade ieu nu disemprot ieu na wae jukut na wae ye gitu. Eta parentahanana. Ulah aya parena mah gitu. Urang teh sabelah we nyokot sakedar ngajalankeun parentahan mungkul sementara laranganna kurang teu digawean cing kira-kira ambekeun moal dunungan. Di gawe nyemprot jukut na mah ngan jeung parena koneng kabeh.
padahal dicarek eta teh. Atawa sabalikna larangan nama ku urang dijauhan tapi parentahna ku urang teu digawean. Seperti nate ieu ulah ngan teu digawean nu diparentahkeun teh. Cek dunungan da urang teh gawe naon ngajait masang kancing umpamana ya atawa naon teh ternyata awas ya kada ye neuteukna seperti nate di ari panyarekna mah urang teh dijauhan ngan ai parentahna urang teu dijalankeun atuh teu dipasangkeun ieu geus teu lah buru gerak gaji ya putuh ya doh ai digaji hayang gitu larangan nama kurang dijauhan ai parentahna kurang teu dijalankeun atawa parentahna kurang dijalankeun dititah ngaji daek ngaji ditah salat daek salat puasa daek puasa sementara nu haram-haram sagala rupa kolot dicarek wah diharanteman kabehanana matak takwa mah moal bisa disebut takwa kecuali gabungan tina dua perkara hiji ngajalankeun parentah Allah kudu siap ngalawan nafsu nu kaduana ngajauhan kana sagala rupa panyarekna laranganana. Awaluha naon nu kahiji cenah jelema yang disebut takwa teh awaluha ari nu kahiji tina itu khamsun tina itu nu 5 tanjakan teh ikhtiyaru siddati eta milih kana berat aya sikoli tegasna mah berat jadi teangan nu berat-berat ulah neangan nu hampang jika baheula nu maling teh nya namun berat-berat cokot nu hampang picun aya coet cokot duit hampang picun teangan nu berat-berat cenah nu kira-kira berat teangan alan nikmati mun urang mah ngelehkeun atau manderikeun nikmat alan nikmati manderikeun nikmat gitu naon aya nikmat teh aya tamattu'i tegasna mah ngeuneunahan pan urang sok hayang nate hayang nu ngeunah-ngeunah wae hayang nu ringan-ringan bae itu seperti nanti tah keur golongan muttaqin mah jelema takwa mah justru neangan teh lain hayang nu ringan-ringan nu berat-berat padahal meunang eta teh nepi ka aya kiai sapanjang hirupna meunang pan aya dina naon dina pikih teh lamun salat urang aya perjalanan jauh gitu meunang di naon salat teh menang di jamak, menang di kosor gitu. Eta pak kiai sanajan apal bab eta teu pernah. Sugan ka mana-mana di jamak yang di kosor teu pernah. Naon sababna sieun? Sabab di antara syarat dina urang menang ngajamak, menang kosor salat di perjalanan lain sakedar ujarak kungkul. Di antarana kan urang ulah maksiat urangna. Kami mah rumah teu bisa ngajaga maksiat teh cenah. Sepanjang jalan ditempuan wae atuh. Di dia mah marah rontok ya. Karena randel ya. Oh bisa ambrok jeung domba, nya teh sapi kurban gitu kan marah rontok teh. Aya kitu nah, jadi ilmu beuki luhur kaapikan nanti beuki apik, beuki sieun. Beuki waspada gitu. Ilmu beuki deet nya beuki lalawara. Komo ilmuan mah. Geus lah penting masalah salat. Geus lah penting asal puasa. Puasa lagi asal, salat lagi asal. Nu kitu mah teu bisa asal-asalan. Hayang serius supaya kapake kudu nungan. Dai golongan lamun tema di perusahaan pangnamana ditaikeun jabatanna beuki naik beuki nepi ka jadi direktur teh naon kapake gawena. Ieu mah ari naik hayang, ari gawe teu kapake. Pan rujit temen oge. Hayang weh katingalina teh kurang semangat bisa-bisa bangkrut perusahaan teh mau dicakal kumanehna mah ye. Jadi boro-boro Allah terek nitipkeun ka urang naon rupa kahayang urang da geuninganan dugeus aya wae oge urang teh teu bisa ngajagana. Rek dibere leuwih kumaha dan nu aya ge ngahalang-halang geuninganan. Dititah salat pan hararese. Aduh sanes kunana naon ieu teh duh. Dititah ngaji atuh da aduh ieu cara rape itu lah nyape naon tuh iya kaspan boga perusahaan digawean eta nu ngarisian saha dibere perusahaan kaos gitu jero-jero Gusti Allah mere ka maneh teh banda teh tujuanna supaya maneh gampang ngabdi ka Allah lain ngahalang-halang ibadah ka Allah kudu nama urang teh dibere perusahaan teh
boh sawahna, boh tokona, boh naon bae rupana bandana gitu. Eta teh ku Allah teh pangna dibikeun mah supaya kurang dijadikeun alat supaya beuki deukeut ka anjeunna kanu merekna. Ieu mah ku Allah dibere teh karena Gusti sanes teu hoyong ngaos itu. Jero-jero nama Gusti abdi teh sanes teu hoyong netepan ngajalankeun parentah Gusti. Sibuk abdi teh nguruskeun sawah Gusti. Nah ieu teh matak nu kieu mah teu hararese mun Allah geus teresepen gampang ku kami cokot deui we. Teu hararese. Mun toko teh mah kabakaran tokona. Mun teh mah sawah mah ngadadak bangkrut peak dipake ngubaran panyakit mah. Lamun perusahaan harta banda teh mah ditipu batur. Naon sababna udah mana teu nurut tuh dah. Ditambahan ku kami teh nikmat teh supaya nambah ibadahna ka kami. Ieu mah ditambah nikmat rata-ratana jelema teh karena beuki kendor. Beuki naon beuki biasana mah sunat oge salat duha 12 rakaat. Keur harita balang sakeneh mah ari geus jadi CEO teu salat subuh. Aduh sibuk ku ngiti euih tabuh tilu. Dikodon atara kumaha. Keun bae kaberangan mah eta mah moal dosa. Sarena jam salat tuh jam 5. Salat subuh encan. Eta mah lain deui. Manja non manja ka mana? Alat wasaniha. Jeung ari nu kadua tina itu nu 5 khamsun. Nomor 2 na cenah. Ikhtiarul jahdi. Ikhtiarul jahdi eta milih ripuh. Tadi milih nu berat-berat, tinimbang nu ngeunah-ngeunah. Eta milih nu ripuh-ripuh. Bi fathil jimi kumatahkeun jim. Naon ai jahdun teh ail masyaqqati tegasna mah ripuh. Milih capek gitu. Hirup teh capek naon? Capek ibadah. Matak lamun ka dieu mah pantes jalma teh nepi ka anu dicapekeun ku salat. Aya nu dicapekeun teh ku naon? Ku shalawat. Aya nu dicapekeun teh ku puasa gitu. Rupa-rupa tah. Cing kira-kira urang capek ku naon? Kudu aya kacapean cenah urang ibadah teh ieu. Naon dia teh nu jadi nu kira-kira kurang di bahasa keren mah diprioritaskan gitu. Mana nu kurang nu paling gede bikin urang hayang kana shalawat, hayang kana jalur naon eta ieu? Nu digedekeun teh. Urang rek jalur ngaji we lah. Tah lamun rek ngaji nyanyaan berarti ngajina. Baheula cenah aya kiai di Jakarta. Ngobrol jeung jamaahna teh. Jadi kami mah cenah kana ibadah teh kurang pati loba. Salat fardu we paling nu fardu-fardu we hungkul nu sunat-sunat mah. Naon atuh? Cenah sapoe. Eta teh karena naon? Kana ngaji. Ngaji we. Sapopoena teh di Jakarta makomna. Abu Yasafi Hadomi. Tetorikona teh kana ngaji. Orang ngaji we eta mah. Nepi ka cenah lamun ieu rek pengajian, Pak. Sawengi anjeunna mutolaah. Tah eta teh naon eta teh? Mun urang mah nu digedekeun teh mukaan kita we hayang. Can nepi ka jam 2 peuting kadang ke jam 3 kadang nepi ka subuh parat teh. Ayo we engke disampaikeun ka ieu. Pan ari ngaran mutolaah mah neangan ilmu mah naon teh ngaleuwihan ti 1000 rakaat. Jadi kabeh anu sarola sunat eleh kudu mutolaah kudu ngaji mah. Ngaleuwihan ti naon teh ngaleuwihan ti bangsa wirid bangsa sagala rupana naon ge eleh. Ku eta mah ku ngaji mah mata pang hebat-hebatna. Kira-kira balik ke dia teh yuk, tadi teh naonnya rek dibuka deui buka deui ngan gigireun aya HP teh ya. Tadi teh versi teh can posiran ulang aja. Semua bener geus aya HP gigireun tah. Atau aduh puyeng rasa teh mending nongkon derajin wae rasana. Eleh ku HP mah, mata awadi geus mending di dieu wae lah. Milih karena capek ala rohati ngelehkeun. Mun urang mah rohah teh santai. Entong leleson lah loba berleha-leha ngaso atulah rohah teh. Ai Jawa litabi tegasna mah leungitna capek, ilangna kacape. Da di dunia mah tempatna ngahid mah, tempatna ngabakti, lain tempat berleha-leha cenah gitu.
keur nu nyaan mah ibadahna gitu. Matak lamun urang ayeuna umur nu ayeuna anu aya 60 nu ayeuna 70 dibandingkeun jeung ulama baheula cukup sabulan 2 bulan aya eleh ku sabulan 2 bulan ulama baheula. Nepi ka saking ku fokusna ibadah eueuh waktu sare-sare acan. Sare teh eueuh lebar cenah dipake sare teh 24 jam teh full we. Nepi ka aya kiai anu naon hiji waktu anjeunna teh murun jangwatna tos ieu pisan ramogok we geus teu pantes gitu. Miwaran ka tukang eta. Tukang ieu barbershop. Tukang cukur. Cik pangaberesankeun urang mah kitu. Mana dirapikeun tadi guntingan, ngan teu daek hiji. Di guntingan teh da ieu ngaceprek wae. Ieu wae gitu atuh. Karesepna teh selawat nariyah. Sampai sabeting sok 4.444. Ngaceprek wae. Punten silakan atuh. Ieu na tong kinyong-kinyong wae. Abdi saeuna kita bisi penyon. Gitu mun kami eureun maneh menang ganjaran tina nyukuran kami menang naon atuh. Oh iya itu bunyong-kinyong, tapi si urang kemana-mana tinggal itu. Aya bala-balaan cenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurutan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran